haul Tuan Syekh Abdul Qadir lain jenaka kami mah eta hayang nyaho bae naon si eta urang sampikeun ngayakeun nu kararitu ja Kangjeng Nabi mah teu butuh didoakeun ku urang. Kangjeng Nabi teu butuh dibacakeun sholawat jeung salam ku urang. Sabab Kangjeng Nabi mah geus jadi kekasih Allah. Eta mah geus anu mulyana cik anu mulya Allah. Jadi geus teu ngaruh. Doa ti urang mah teu ngaruh. Syekh Abdul Qadir pun teu butuh kana doa urang suka laksana. Teu butuh ka doa urang sadaya. Engke kahar ti tujuanana. Jadi kieu mah pan masuk haulnya. Haul bapak, haul ibu, haul guru, haul bapak kolot, haul anak nu geus maot nalika datang kana waktuna depan urang sok dipieling teh. Haul-haul eta tepung tahun bahasa Arab. Tepung tahun waktu wafatna keluarga urang. Tah nu eta mah eta haul nu eta jelas eta urang ngiriman kanu butuh. Ya. Ari haul urang mah haul bapak kolot haul keluarga eta teh ngadoakeun ngiriman kanu butuh dikiriman mah. Sabab anu geus maot keluarga urang saha bae eta teh anu diharap ku kumanehna lianti kiriman tinu hirup. Lamun nu hirupna geus teu eulingan keluargana terutamana atau poos moal menang nanaon. Sedangkan cenah ge mah mal maitu fi qabrihi ila kalgorikil mugawis. Bisa yang terang mah kayan di alam kubur anu maut kumaha jama macan nyorang meureun. Urang macan pangalaman geus di alam kubur mah nya. Karake urang mah di alam dunia paling ge urang manguburkeun bapana ti peuting sakodong. Ma eta di alam kubur ibarat jalma cenah ge nu katilekep. Ibarat jalma nu palit anu ruas roes nyiaran cekelat pamuntangan. Tingali we misalnya bayangkeun urang palit di leuwih pokek. Tuh direkom di leuwih pokek. Palit atau rek tilekep eta orang pasti leungeun urang refleks mah. Refleks nyiaran naon bae areuy tah, catang tah, naon bae anu kira-kira bisa dicekel ku urang ulah sampekeun urang teh cilaka. Ulah salengkeun urang teh katilekep bae palit. Tah eta anu maot eta ibarat kitu, ruas roes nyiaran naon? Nyiaran kiriman ti kaluargana nu hirup. Sabab di alam kubur eta mah mending lamun keluarga urangna boga amal anu soleh, keluargana ahli ibadah anu sugan menang rahmat Allah. Ieu bisi jalma anu kurang pati daek keur hirupna. Kilang anu geus daek ge tetep bae kurung-kudu dipikiran. Komo anu can daek ngalaksanakeun kewajiban terutamana. Sedangkan pan ari ajal mah waktu hirup eta seepna urang teu apal. Disumputkeun cenah eta ajal dina sela-sela umur urang. Duka umur sabaraha taun, duka poe naon, duka jam sabaraha, duka menit sabaraha eta moal aya hiji ge makhluk nu apal kana waktuna. Ya moal aya. Naon maksudna disumputkeun ku Allah? Supaya orang teh tiap waktu aya dina persiapan, supaya tiap waktu orang teh siap-siap nalika dipanggil ku Allah. Ulah siap-siap dipanggil ku RT wae, ulah siap-siap dipanggil kepala desa bae neangkeun BLT jeung PKH. Ari eta panggilan ti Allah anu paling utama urang kudu persiapan. Sabab eta mah teu nyaho beurang, teu nyaho peuting. Ngeun yakin eta urang bakal dipanggil ku Allah.
ku Allah. Lamun dipanggil ku Allah nah urang teh keur aya dina jalan Allah, alhamdulillah. Tapi lamun dipanggil ku Allah urang keur aya dina jalan luar di jalan Allah, artina tara ngalaksanakeun kewajiban parentah Allah, ya naudzubillah. Naon sababna? Moal bisa dipundurkeun, moal bisa protes urang ka malaikat menyebut nyawa hayang diengkekeun. Idza jajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Moal bisa dipajukeun, moal bisa dipundurkeun. Tah anu dihaol ku urang mah makhluk-makhluk anu butuh. Doang urang ngiriman anak ka bale, pan butuh tah, butuh bekal. Mun keur hirup keneh kita butuh eta urang. Wai mas, emas salakina di Malaysia. Pan nelpon deui ka ditu maka Malaysia. Kakak tuh geura dikiriman kami. Ya ieu sih Neng jeung si Aceng ge jajan-jajan acan ya sekolah. Jajan kami boga bayaran online. Gerak kiriman. Butuh eta orang di alam dunia ge butuh mah. Apalagi nu geus aya luar alam jeung urang di alam barzah ngaranna. Nah, ieu mah ngahaol Tuan Syekh bukan berarti Tuan Syekh butuh mah nya. Kupingkeun. Lain berarti Tuan Syekh anu butuh. Ngan kieu ibaratna mah ieu urang mah adalah jalma anu dina ibadah kurang kadaek bener. Kana taat urang mah kana salat dangdanglat. Kana kewajiban teu istiqomah. Nurut ke ka Allah nutupan aurat di madrasah. Ya mah balik maka imah gitu. Geus macem-macem eta gayana. Hai di dia mah sarua kabeh ge make tiung, make busana muslim, ungek-ungek ka. Tapi datang ka imah mah engke pakaianna geus lah macem-macem. Anu make budak pakaian budak leutik dipake ku kolot. Malah kesentrem. Macem-macem. Anu make kokolor salakina gitu bae. Imam. Di gua aku maha. Ya kami mentelok make nerok pamajikan. Tapi awewe eta kana malingan kokolor salaki. Ulah ku batur. Ya. Geus datang ka imam urang geus muka eta aurat. Artina naon? Teu istiqomah urang mah dina ngalaksanakeun parentah Allah, nya. Ieu mah ieu nu kurang dihaal Tuan Syekh komo Kangjeng Nabi manalika orang maulud. Eta adalah jalma-jalma anu bener-bener boga rasa cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Cintana ieu luar biasa maranehna mah. Ngelehkeun kanu sejen. Bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir mah eta hawa nafsu dina awakna masuk aya hawa nafsuan teu? Aya kan? Eta urang mah pan kadang-kadang eta hawa nafsu teh diumbar. Hawa nafsu teh diloyogkeun ka hayangna eta. Tuan Syekh mah kulantaran ieu hawa nafsuna teh dipenjara ku kumanehna. Kulantaran hawa nafsuna teh ditahan ku kumanehna. Sampeukeun eta hawa nafsuna kuru cenah ge mah. Mun ibarat awak teh mah kurang barang dahar. Tekeng, begeng. Sampeukeun eta hawa nafsuna mah ngajlot cenah ge tina awakna kabur teu betaheun. Hawa nafsu kabur tina awak teu betaheun. Ya tadi turutkeun ka hayangna. Ari urang mah hawa nafsu dina diri urang mah pan lalintuh mah. Hawa nafsu dina awak urang mah salaleger. Kunaon sababna? Seluruh pamentana kahayangna pasti ku urang dilaksanakeun. Naon hawa nafsu eta nu nyurung-nyurung kana kagorengan be. Nu ngajak-ngajak kana larangan Allah diturutkeun ku urang eta hawa nafsu. Mah semacam-macam lain caritakeun hawa nafsu urang eta diturutkeun ku urang mantak hawa nafsu dina diri urang mah lain teu betaheun kalah ka makin betah mungeun kaluar ku sabab diturut-turutkeun ka hayang ya. Tuan Syekh jeung para wali-wali Allah mah anu ku urang kudu ditanamkeun rasa cinta dina hati urang ka para wali teh ibarat eta urang mah
nyangkolkeun diri urang ka maranehna. Ja urang mah ibadah kurang pati daek, cinta ka Allah ge ngukur ngomong doang. Ja kabeh ge mulu dan ditanya kuno ceramah cinta ka Nabi atuh cinta. Cinta ka Allah atuh karuhan. Gitu. Mak nu cinta, mah ya nu cinta mah gampang nanaon. Nu cinta mah kajeun can salat misalna, berhubung bebene nelpon ngegeblek bae. Kunaon sababna? Ku cinta, padahal ngomong nama cinta ka Allah, jabuktina eleh ku cinta ka jelema. Benar? Allah mah dipanderi engke heula ieu mah keur marem. Bebene nan teleponan jeung ene beb. Jadi urang mah ngaku cinta ka Allah tapi ternyata pelaksanaanana bohong. Bohong. Ayeuna misalna mah ya kieu anu cinta mah ya sakabeh pamenta anu pake ka cinta eta pasti dilakukan. Gampang nanaon? Gampang nanaon lamun si eta nu menta. Sabab eta anu pake karesep ku urang. Padahal mah urang ge teu boga duit, ngabelaan maling kalapa. Kunaon sababna? Bebene ngajak nonton. Sedangkan teu boga duit. Eta nu cinta mah kitu. Bebenena minta dialakeun daogan, kajen teu bisa naik ngarangsut. Sebab nu mentana bebene. Mak kula neuk nanya, ieu urang pan kabeh ge moal aya dina baham urang mah nu teu ngaku cinta ka Allah. Ngeun kira-kira lamun berlawanan perintah Allah jeung nafsu urang, wae mah jeung parentah jelema, kira-kira urang milih nu mana coba? Ya oke, contohnya ya supaya aya buktina. Misalnya, gua lagi sabaraha kali ngomong, ieu urang boga panggilan ti balai desa nyokot BLT beas. Wae mah duit 600.000. Ngeuneangna poe Minggu. Iya, jam 7 jam 8. Kira-kira pan poe Minggu ya pengajian di majelis. Sedengkeun neang BLT poe eta. Iya beungeut nu kararia ya. Iya kira-kira iya tampang-tampang model kieu nu ngaku cinta ka Allah. Kira-kira ngoloyorna ka balai desa teh ka majelis taklim. Hah? Atuh kajen teu ngajawab geus ka bade. Banget kayak jok kabeh ieu. Ya urang. Moal ngaji mah pasti diengkekeun. Ngaji mah pasti dipanderikeun. Kumaha ngomongna? Ngomongna kieu pasti nama. Lah engke ge aya keneh poe Minggu mah. Ya. Aya keneh waktu ngaji mah lain poe Minggu bae ieu. Poe Salasa aya, poe Kemis aya, Jumat aya, Sabtu aya, Minggu aya. Ngomong nama doang nu cager. Orang mah hambar. Yakin eta urang milih keneh urusan dunia daripada ngalaksanakeun kewajiban ti Allah. Naon eta nu cinta doang kitu? Henteu. Moal. Ulah maido anak pamuda emak diajak ku emak nganterkeun pangajian ti kolecer ka dieu ngomongna eueuh bengsina. Eta moto. Wae mah keur teu ngeunaheun awak. Naon bae alesanana? Tapi lamun bebenena ngaWA kirining bae kana HP-na. Antar yuk cenah ka Alfamart. Ma eta geus moal mandi-mandi acan. Yakin langsung birat ngudag bebenena neuk kantor ka Alfamart. Naon sababna? Modalna ieu mahabbah, modalna cinta. Jadi eta mahabbah ka Allah, cinta ka Allah, cinta ka Rasul, cinta ka wali, cinta ka jalma-jalma soleh modal sebenarnya. Ari urang mah pan teu boga modal. Modalna urang mah modal. Modalna lain cinta ka Allah, lain cinta ka Rasul, tapi cinta kana hawa nafsu.
hawa nafsu. Lamun urang teu nyangkolkeun diri kanu kararitu mah cilaka urang. Cilaka urang mah. Mapan meureun kajian doang kareregah yang ka surganya. Aya numbung. Nya kajian doang kieu hayang kabeh ge kajian kalakuan urang goreng hate, goreng omong, goreng kalakuan. Aya ka surga mah hayang pan eta doang nu edan leupas. Ya, mun cik dina bahasa syair mah kieu mah ngan moal disairkeun ku kula jalin keur ceramah. Jadi yarju naja tawala yasluk masalikaha inna sapinata la tajri alal yabisi. Ngarepkeun salamet ieu urang mah tapi teu aya dina jalan nu salamet. Heh da parahu ge telok berlayar dina taneuh darat. Eta ibarat urang mangarep-ngarep surga ari kalakuan neraka. Itu maksudna mah urang marepkeun ridho Allah kasalaki doraka. Eta parahu oge telok ngeleuyeur dina taneuh darat, ngeleuyeurna dina cai, dina laut. Urang hayang salamet ari kalakuan picilakaeun. Mak lamun emat teu nyangkolkeun diri ka jalma-jalma soleh model wali-waliullah, jeung urang mengaku ahli sunnah wal jamaah percaya kana syafaat, percaya karena pertolongan Nabi, pertolongan jalma-jalma soleh seperti wali dina poe kiamat dina akhirat engke. Eta urang nyangkolkeun diri ibarat lamun zaman kuari mah ieu urang ngasebutna hotspot. Jauh urang mah ieu HP na paketan, teu bisa internetan. Lajuna eta urang ngadeukeutkeun HP urang jeung anu aya paketan di dinya disambungkeun. Laju bisa internetan. Urang mah jalma doang kararieu kana ibadah ngedol. Kana sedekah koret. Eta urang mah tadi bisa leungit eta koret. Mereket jahe ngabuntut ka kabeh ge urang mah nyara rugi. Hirupna ulah sok ngaduduh nyugih ka batur. Ngabedul cenah si anu. Ngamonyet, ngabuhaya, kumaneh ge ngabuntut kasir. Ngaduduh ka batur. Eta nyugih lain ngamonyet bae. Lain ngabayau kali ngabedul bae, ngabuntut kasir rata-rata. Benar. Lain kitu boga eta duit lain. Boga ngeun eueuh cadangan jang sedekah mah. Gitu. Buktina uranan masjid ka kuari ngagegeng seret bae. Liweuh be ka kulah hayang ngabangun. Atuh hop ta duit teu dibangunkeun bahan cukup moal. Ngahareulung be. Tuh karoret. Lain ku teu boga lain ku koret mantap urang mah rezekina seret bae. Mah dengekeun lamun jelema koret yakin rezekina bakal seret. Kunaon sababna ibarat sawah caina teu dibungkarkeun. Teu kocorkeun ibarat sungut jalma anu boga harta eta. Nu boga milik eta baham urang ngagayem kejo, ngagayem tempe, ngagayem tahu, daging kotok lain jang kumanehna jang digelong. Benar? Dikirimkeun kanu lapar, sanu lapar? Beteng. Sungut mah telok lapar, di mana sungut lapar? Moal aya. Nu lapar mah nu beteng mah beteng, nu butuh mah beteng lain sungut. Ngan sungut anu ngagayem. Gitu tidinya dikirim diasupkeun kanu lapar. Beteng ieu mah jing dihem-hem bae atuh kacelekok. Ngosom mah bisa ngomong-ngomong acan. Eta nu koret ibarat sungut tadi ngagerong ka jero. Tadi kirimkeun kanu butuh mah tak wajar akhirna beteungna kena penyakit mah. Begitu ditereuy kukumonana kejo oe kaluar deui. Mak zaman akhir mah dengekeun kula. Zaman akhir ya dengekeun. Zaman akhir mah ieu urang sedekah moal nu narima. Ya dina Quran, dina kita bisa bejakeun dina hadis. Zaman akhir mah sedekah urang moal nu daek narima. Kunaon sababna? Kabeh sugih. Geus moal payu sedekah urang dibawa ka mana ge moal nu narima. Bahkan lalaki minimal cenah ge boga pamajikan hijina saurangna 7 mah. Sabab geus loba teh gabika.
Geus lamun emak kuari boga salaki teu nyandung eta salaki bager. Naon sababna? Ieu bikang leuwih loba daripada lalaki. Tapi salaki mah buktina teu nyandung. Eta berarti lalaki bager. Ulah dicarek kanan, ulah sok dijebean. Bager. Ya urang mah sodakoh koret ngarepkeun hayang asup ka surga. Mak lamun teu ngahotpot nepong ka jalma-jalma soleh mah asup ngeun urang mah ngajumpalit heula. Eureun heula. Ibarat kieu mah materang kana kareta mah. Nyorang deuleu kareta mah. Pendek talojor. Rojol. Eta kareta. Laju eta kareta sabaraha gerbong bade? Loba pe pokona mah lain ukur sagerbong anu 15 mah anu 20 kamarna eta gerbong. Mah tiap gerbong eta mah misah ngeun dihijikeun ku alat anu nyangkol kana gerbong nu sejen dikaitkeun. Ngait gerbong kadua ngait kana gerbong kahiji kana lokomotifna kana huluna mun cik urang kampung teh mah hulu kareta nyambung ta anu kadua engke anu katilu nyambung ka anu kadua terus ngait akhirna begitu si lokomotifna hulu karetana lempang maka gerbong nu buri ge nu ngait kabeh ilu ka bawah kareta di Jakarta nu ka Cirebon nah nu pangheulaan datang huluna bannya mal mungkin juburna heula huluna datang pangheulaan ka stasiun di Cirebon ngeun buntutna ge kabegen nuturkeun urang ge kitu para nabi para sahabat para wali jalma-jalma soleh anu maraot syahid eta ibarat sirahna anu mawa urang nu nungtun urang ka tujuan urang maranehna datang teh heula urang ge sugan nutur nu penting ulah teu nyangkolkeun hate cinta urang ka para kekasih Allah eta ngaranna ibarat kareta sabab lamun eta gerbang coplok ya gerbong kareta coplok tina gerbong anu hareup maka eta kaja nu hareup datang nu buri mah moal ka mana cicing bae katinggaleun urang leuleutikan kieu lah urang di lemur urang masing-masing boga guru urang boga alim ulama boga kasepuhan anu tekadkeun dina hate husnudon maranehna mah leuwih loba amalna daripada urang leuwih ngarti ibadahna daripada urang leuwih rada suci hatena daripada urang lamun urang geus teu nyangkol hate ka para kiai ya geus teresep hewa bahaya teu nyangkol eta bahaya engkena bisi urang teu kabawa lamun emat teu kabawa ku ulama teu kabawa ku saha sabab ulama eta guru urang ya guru urang ulama lain guru ya eta jalma-jalma anu ibadahna geus rada beuki daripada bari jeung make ilmu batur mah ibadahna ngarti kana ilmuna sabodo-bodona jalma anu ngarti mah tetep moal leuwih bodoh daripada urang nyangkolkeun hate ka maraneh ulah taker di alam akhirat kayaknya di dunia gereng sok nyangkolnya pahit manis neangkeun teh lo kanu kiai eta nyangkol ngaran Assalamualaikum waalaikumsalam ayeuna puguh cenah abdi bade salametan atuh jojong bae juguna atau hayang didoakeun nu kahiji anu kadua hayang dihadiran gitu nyangkol lain eta ngaran nyangkol telok aya jalma di lembur sakumaha boga nage neuk pahit manis ge nu diangkeun camat misal we makanu hansip aja neuk naon cek hansip abdi neuk hajat hayang didoakeun hayang dihadiran hayang pangajian ku Pak Hansip malah ya. Jadi orang nyangkol ka guru-guru orang nyangkol lamun teu nyangkol ieu pan atuh ganti ka urang mantak hatena ulah sampekeun di berean eta urang teresep ka jalma-jalma anu ngarti kana agama bahat neuk nyangkol ka mana ieu urang di dunia ge eta kitu be komo di ditu mah di alam akhirat mah urang tekadkeun sugan guru-guru urang ieu jalma anu menang rahmati Allah menang nikmat nu gede ti Allah di alam akhirat
kuasilah perjuangan ke dalam dunia daek magakeun ilmu tanpa upah tanpa upi ikhlas karena Allah sampaikan ke Allah dia supkeun ka surgana sugan urang jamaah ge di bawah. Ilu cik urang ka guru urang. Hayu jadi amaeng wau jeung dia. Mangga ayo ilu. Ilu ai dia saha? Mak nu teu nyaho magati. Kula mah kereutik pangalaman kieu be. Eta baheula mah pan sok aya layar tancep. Baheula eta. Layar tancep. Eta teh film beri prima kadinya. Aden bangun. Laju mak di karcis pan kudu mayar. Eta tempatna lapangan dikurung tok terpal jeung seng. Engke aya lawang leutik mah dihareup paranti asup. Ditungguan aku abri. Sabab lamun lain abri engke bisi aya nu molos gitu. Teu sieunneun ai abri mah pan boga pistol yo. Gitu. Sieunneun. Mah eta mah tah naon kaluarga lurah. Pan eta layar tancep memeng ngayakeun acara di hiji daerah minta izin heula ka lurah. Yakin minta izin eta. Kami cenah ngayakeun acara di dieu, diizinan ku lurah ditanda tangan. Engke tah malman ti penting neuk diputerna film. Engke kaluarga lurah mah ngabring jeung lurah. Engke cek nu tunggu karcis ieu saha cenah Pak Lurah? Ieu putra abdi, ieu cenah incu abdi, ieu istri abdi, ieu alo abdi. Mangga sadayana kalebet teu kudu mayar. Kunaon sababna? Kabawa katulungan ku pangkat lurah. Eta sapaat berarti. Cik secara lugot. Sapaat, tapi giliran kula iluan ngicirik diburi. Sugan di aku ku lurah aya tasa duka cenah eta mah ditampiling bae ku lurah. Demi alis. Naon sababna? Atuh urang mah lain ieu teu wau jeung kumaha lain keluargana. Ya. Jadi gitu, kajian deket, hari eta mah jauh hatena, inggis. Orang di alam dunia, mantak dia di alam dunia. Orang kieu mah nya carana kieu ya, urang teh muludan, urang mah ulah henteu samampu urang. Haolan kajian teu mampu ge urang ilu. Keur teu henteuna, keur henteuna ya. Keur henteuna minimal ulah sok ngariribedan kanu ilu. Ulah sok ngahaliwukeun kanu ilu mangaruhan eta ngaranna jurig. Baturna kalaksanakeun kabagusan ngana rewongan. Ali aya teu deuk ilu bae. Ulah sok ngomong macem-macem. Ulah sok mangaruhan goreng. Apong dia. Kawin. Ulah. Jojong bae urang ge, lain ku teu hayang abdi ge teh mun hayang mah abdi ge arek, ieu mah boro-boro abdi beas ge cenah ieu. Kadang-kadang dahar ge palbi mah sahuap doang. Bener cenah abdi mah. Salaki ge ngarokok paling sabatang. Gitu kuripu cenah kitu. Nya. Ai kitu mah cenah jasa laki abdi ge sarua ngarokok mah sabatang bae. Jadi minimalna urang henteu ngahalangan kana batur kalaksanakeun kabagusan lamun teu deuk teh. Jadi kitu urang mah naon sababna urang mah jalma butuh syafaat, butuh pertolongan ku sabab ngarumasakeun diri. Urang mah hirup di alam dunia loba dosa, loba kasalahan, loba ngedul dina masalah kewajiban ti Allah. Cik dina kitab Ihya Ulumuddin. Ieu kitab ieu kalangan Imam Ghazali ahli tasawuf. Mahayang teu engke nalika di alam akhirat sakabeh pertanyaan kajawab hayang teu? Hayang. Mapan mun anakna ujian teh geura ngapalkeun dia. Hafalkeun ulah, neuleuhan HP bae. Ulah neuleuti ulin bae, geura ngapalkeun bisi dia ulangan teu bisa. Ulangan di dunia mah kecil mah. Keur teu naekna atuh naek kaluhur kalapa buru. Tapi ulangan di alam kubur mulaina di alam akhirat hisaban ieu ulangan anu berat. Ma urang kabehan yakin nalika aya pertanyaan ke di alam barzah di alam akhirat KBG hayang bisa ngajawab hayang bisa ngajawab. Nu kadua hisaban urang ieu mah hayang berat hayang ringan. Hayang ringan kan eta hisaban naon mah audit
Aya audit teh naon? Mariksa keur waktu urang keur hirup di alam dunia. Hisab eta perhitungan amal. Mah eta berat lain kira. Komo loba amanah mah di alam dunia. Eta loba amanah ngaberatkeun ka urang. Jabatan luhur amanah gede jasa. Pakaianna rada loba amanah berat jasa. Beneran loba nu ngaberatkeun ka urang di alam akhirat. Termasuk keluarga anak-anak urang pan amanat di Allah. Eta engke dipertanyakeun di alam akhirat. Apakah ke urang diurus dina jalan agama, apakah disabodokeun? Harta urang ti Allah titipan, yakin tungtung jeung beuti bakal ditanya. Jabatan urang, daharan urang, minuman urang, naon bae kalakuan urang di alam dunia, eta bakal diperhitungkeun di alam akhirat. Berat mah. Bari nungguan cenah ge mah antri di padang mahsyarna antrina lain jalma sa-RT sadesa. Jalma dimulai zaman Nabi Adam sampaikan poe kiamat. Sabaraha miliar, sabaraha ratus miliar nungguan di antri mak hiji-hiji. Manungguan BLTB di balai desa turun jam genap balik jam 3-nya. Oh jam genap subuh pan geus turun nya bisi katinggalan. Balik mah jam 3 ieu mah di alam akhirat mah. Di zaman Nabi Adam baheula mah inget zaman Nabi Adam. Boro-boro kula mah bapak kolot di sunatan kita euling. Komo eta mah zaman Nabi Adam. Mah inget keur bapak kolot di sunatan teu? Jabi mah teu. Komo zaman Nabi Adam. Ya. Kabeh antri ngan ulah rempan sabab kabeh ge ieu engke kumaha amalna masing-masing keur hirup di alam dunia. Aya anu ripuh, aya anu ngeunaheun bae mah. Adem ayem ibarat mun di dunia mah duduk di ruang ber-AC. Bari jeung diangseuhan kopi, bari jeung adem tiis eueuh papanas. Ngeunaheun. Ulah ganti-ganti kula mawa mobil nu buatna kabeh tapi anti mabok. Masang AC, sakumaha macet panasna ge di jalan teu karasa capek mah. Asal ulah jeung nu mabok. Ripuhna jeung nu sok goreng beuteung teh. Nu mabok AC aya teu bisa dipake, ja teu kuat dan janela be mararuka. Sedangkan cirikeun kummanya lamun aya mobil bagus dimulai apan sakaluhur lempang liwat janelana molongo eta ciri nu buatna urang kampung. Yakin eta mah sering mang-mang. Ja urang kota mah moal molongokeun lawang. Nah sabab urang kampung mah dipolongokeun hiji teu kuat tok mabok. Nu kadua hayang kadeuleu buat mobil. Jadi lamun aya mobil bagus marolongo lawangna yakin nu buatna urang kampung. Geus kitu bepan urang ge urang kampung meureun. Lain ge urang kampung, ja urang ge urang kampung. Eta lamun make AC mah henteu taripuh. Nya. Eta buat pariwisata. AC-na dipasang terus moal ripuh. Ngeunaheun. Tah eta di alam akhirat tergantung amal. Anu adem bae mah diengkeun di ruangan khusus. Bahkan dipercepat hisabanana bahkan anu teu dihisab-hisab acan mah. Geus dia mah teu kudu hisab deui langsung asup. Kira-kira tampang doang kurang kitu mah. Paling ge cik malaikat, "Ha dia mah teu kudu hisab deui langsung asup ka neraka." Naudzubillah. Jaga serosa teh kagorenganana urang. Beneran. Ai kana dunia mah urang mah haripet. Alabatana naon? Ai kana akhirat ku boyor-boyor teuing. Ngedul-ngedul teuing. Mak lamun urang hayang ringan hisaban di alam akhirat, hayang bisa ngajawab pertanyaan mungkar nakir, maka carana paman hasaba nafsahu qabla ayu hasaba khoppa fil kiamati hisabuhu wa hadara ingda suali jawabuhu. Kaharti teu? Dengekeun nya. Lagi ngajina ulah loba laga. Bogo ngartiin teu ngobrol bae. Wae mah hees. Dengekeun ya, janu diaji ku urang eta omongan-omongan wali. Gitu. Omongan wali eta ganti nyernana mah. Komo tulisanna bahasana bahasa Arab. Ya.
jauh orang mah aku bisa maca Quran we syukurnya atau jangan manaan mah di mana horeng komo nyurah gitu ku bisa maca nage syukur jaloba anu bisa maca kita dek maca cik di dia paman hasaba nafsahu sahabai jalma nu ngahisab kana dirina iradi hisabna qabla ayu hasaba sameme dihisab di akhir di dunia orang geus loba ngahisab diri. Nah di dunia loba ngahisab diri, loba introspeksi diri, loba nganilai diri, loba nganilai diri orang lain diri batur. Dari dewan jurina karena awak sorangan, lain nganilai batur. Sabab ari nganilai batur mah pangbabarian. Nu hese ge nganilai diri sorangan. Terkadang orang mah pinter keneh nilai batur, tapi nganilai sorangan di mana horeng. Nah, sahabat jalma nu sok ngahisab dirina, kumaha contoh ngahisab diri? Atuh mah dirarasa ya ku urang. Ya aing kalakuan loba kabagusan, tah loba kagorengan. Ya duit aing loba asup kana sepiteng. Wae mah loba nu pake sedekah. Ieu sungut aing loba ngomongkeun dikir jeung maca Quran, tah loba ngomongkeun batur jeung ngajabean salaki. Ieu birit aing loba diuk di hareupeun TV, tah loba hareupeun kiai. Gitu. Ieu lengkah aing loba ngalengkah ka majelis, ka tempat-tempat kabagusan, wae mah ka tempat-tempat ngagosip. Eta ngahisab diri ngaranna. Ieu hulu aing loba ditiungan. Wae mah loba henteu. Eta ngahisab diri. Engkena geus dihisab ku urang. Aing loba kagorengan moal enak aing kieu bae. Moal enak aing paeh deui bae aing. Ieu mah pan di mana orang nyong colohot bae. Urang mah asa enah bae ya hirup mama kieu hate mah lamun boga rasa enah eta hate mah teh enah hate mah lamun boga rasa bener berarti teu bener tapi lamun hate orang boga rasa teh enah rasa teu bener berarti hate anu bener emang moal naik ngaji ya lamun rumah sabener mah nah ngaji nu ngaji kita bener kene aing nu telok ngaji bener cik saha nu sok ngaji kita bener atuh kumating kumaneh. Jadi eta ngahisab diri, memeh dihisab dina poe kiamat. Berhubung ke dunia borang masuk dihisab, maka dihitung ke bisa jadi teu dihisab deui. We mah keur dihisabna ge eta moal berat-berat deui. Sige mah ulah gati-gati. Ieu urang sakedeung bae dina salama 24 jam pake mikir. Kumaha jakat di barang mah teu kaur tungguan waktu penting waktu rehe. Eueuh suara mobil, eueuh suara motor, eueuh suara bebek, suara kotok. Kadenge jangkrik, cari cangkas paling. Jam 2, jam 3. Hening karasana eta ku urang. Ngaheuleung bae mah indung salat mah buru. Ya. Ngaheuleung diuk. Ya. Mikir, mah lamun urang ngapalkeun ti peuting santri ge teh asup. Kunaon sababna? Eueuh gangguan. Cuaca adem teu panas, dedengean teu loba ganggu. Ngaheuleung bae mati peuting. Gusti cik urang ieu hirup. Ya abdi loba kasalahan cik malaikat atuh karuhan. Sungut abdi loba keneh ngocoblak teu pararuguh daripada maca Quran jeung dikir. Atuh mantap cik malaikat kuari geura cekal tasbih. Geura maca dikir. Abdi mah ya birit daripada pakai ibadah loba keneh kana maksiat. Mantap kuari geura salat. Eta orang teh penting introspeksi diri ngaheuleung mah tapakur nu kitu leuwih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Napakuran kana kasalahan urang, kahirupan urang, komo napakuran kana kakawasaan Allah leuwih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Gitu. Tapakur ngaranna ieu mah aya ngaheuleung hudang teh penting. Cimata ngali. Gitu. Kahanap celak abong ya hirup batur majagi suk neang bel teh deui bae ari aing tiba heula ka kuari can nyorang aing eta dipanggil eta ku paledes aku abong ya hirup aing celak cimata ragakan nya lajuna hate ka mamana aing mah ieu cicing di dieu doang nu ngahargaan sakali nah aing mah pindah kitunya ieu ka mana cenah ka Lampung. Mak, pindah ka mana ge? Nasib geus digariskeun ku Allah. Urang mah aya pikiran eta, mikir lain kanu kararitu, lain kanu hade, mikirna kana pibusiateun deui bae.
Ya salah ka aing parang saing cik kurang aing unggal pake dangdat. Di salah ki aing pangdeul aing maka denge nanganjang. Gitu. Kudu kumaha deui ieu aing. Moal mah salaki mah ge moal nganyang bae mana bager ka salaki mah. Dengeng nya dangdat aya salaki bahasa lemah lembut ka salaki. Salaki ge moal. Ai eta mah pan kumaha diherengan bae. Teu batur ge nyiar anu telok ngaherengan. Sugan mah. Ya, mikirna kana naon? Kana dosa urang, kana kasalahan urang sehingga kurang diperbaiki, engkena dirobah. Tah eta urang ngahisab diri. Sige urang kieu bae lah ulah gati-gati. Sapoe salat sapoe sabeting 5 waktu. Coba kula nanya ka ibu. Eta loba kanu kusul loba kanu henteu? Salat urang termasuk cimkuring. Eta orang salat urang sapoe sabeting pan 5 kali kan. Eta di antara nu 5 sugan aya sarokaat gitu nu kusuk. Kayak gampang sawaktu. Ja urang mah dimulai takbir sampai keun beres uluk salam awak dina sajadah hate mah nyawa. Awak mah dina sajadah hate mah ka pasar. Awak mah dina sajadah hate mah neuleuan pangbeasat. Awak mah dina sajadah hate mah neuleuan kantong salaki. Awak dina sajadah hate mah kana nikmat tatangga. Mikiran kalakuan salian tina kalakuan salat. Ye urang dina salat lamun introspeksi diri urang. Pernah teu mah sarokaat salat Allahu Akbar cik madina hate ngucapkeun takbiratul ihram hukumna wajib, ngangkat leungeun hukumna sunnah, sidakep hukumna sunnah, doa iftitah hukumna sunnah, maca Fatihah auduna ma sunnah, bismillah sampai waladhdallin wajib, amin sunnah, susuratan sunnah, rukukna wajib, tumanina wajib, tasbih rukuna sun. Dina hate mah sok ngeceblok itu telok aya sok. Hah? Atuh kami mah ruku baik ya. Nu penting mah salat mah kami mah ungked-ungkedan. Urang mah asal ungked-ungkedan bae. Nu kusu eta nu kumaha lain berarti inget ka neraka. Lain berarti inget ka surga, surga. Inget kana kalakuan sehingga rokaat moal poho babacaan moal poho eta ngaranna kusu. Carana tadi teh tadabur pikiran maknana, pikiran nu ieu wajib nu ieu sunah supaya hate urang ulah nganjang keluar. Ulah mikiran anu sejen pikiran eta bae kalakuan urang sampikeun ka angeus. Paling ke 5 menit paling kebal ge kenok ngalamun mata salat bae. Itu geus salat beres amalan siap urang nangkep tuur. Keur salat mah ulah. Gitu. Ja telok eta orangnya keur salat pikiran doang tadi teh teloknya. Sunah wajib. Telok. Resek. Kaum eta mah bari nyaho kana manana a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gusti jaga abdi tina godaan setan anu dilaknat. Metik wae. Ngerti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawat nyebut asma Allah anu murah di dunia, anu ulas asih di alam akhirat. Metik wae. Ar-Rahmanir-Rahim kalau ingat kasalaki mamanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Atuh urang mah di mana orang ge keur salat tah hisab salat urang. Ya urang mah rata-rata kanyahoan angeus beta salat. Geus salat cik salaki beres kami. Gitu. Geura kumaneh geura salat supaya rezeki urang jembar. Gitu. Cik salakina sumut dia monyong. Kudu dia salat teh katinggalan ku ngaing. Aya mah geus teh heula. Dia mah neuk magrib karang salat asar. Ya grup nu kieu rata-rata kalah nyobuan bae. Kalau memikeun imah bae tereh magrib oge geura salat. Geura
Gara salat bisi kasebut muta'amidan. Mantaroka solatan amdan muta'amidan pajajauhu jahanam manyaho artina mesti ai Aku munasabahnya sasalawatan meninggal leuweung kalakuan parolong itu artina teh nya mantaroka sahabat jalma nu ningalkeun salatan komsan salat anu 5 waktu. Kumaha cara ningalkeunana aya 2. Amdan muta'am baik secara ngahaja maupun doa ngahaja. Mangarti eta doa ngahaja. Jadi cara ningalkeun salat eta aya 2. Ditinggalkeun secara sengaja wa ima mirip doa ngahaja. Aing ngahaja mah henteu. Ngan doa ngahaja. Doa ngahaja. Aing nu ngahaja mah kieu mah contona. Dur asar. Gitu. Atuh geus niat ieu moal salat manehna. Geus biasa teu salat. Teu salat ngahaja inget kana salat. Ngan teu boga ajam tujuan rek salat, teu boga cita-cita rek salat. Itu ngahaja teh. Aya muta'amidan. Doa ngahaja enek salat mah. Ngan diengkeng dur asar cenah jam 3 kurang geus asar ajo geus asup waktu mah kunaon batur nebuh bedug bae mah ada kebaeng macana salat malas 4:30 teu naon ari waktu jembar keneh mah waktan muasaan ngaranna teu naon asal niat rek salat sebelum keluar waktu geus 4:30 da leburuan balap cok karena sapu nyerek kusrek ngarang sasapu mau juru Pak wadahan karena serokan asupkeun kana wadah runtah bawa kapang runtahan numpuk dihuruh heula tadek hurung nyaran plastik nyaran barala begitu bae waktu mangauhan terus nyarelek bae geus meleum runtah balik deui ka imah atai kotok aing ieu kotok ko aing mah tolok mana ke pempes ngising darapon bae piceun teh kotok asup ka jero imah bontot salaki ya nyapuan deui bae 5:30 karak mandi bae ge bigang 1/2 jam gitu tecan ngalau wudu begitu rek takbir Allahu Akbar maghrib geus beak waktuna eta doa ngahan naon tah balasan jul manu kitu jahanam ngerebek ka neraka jahanam sampai ra qolidan pihak sakakebelna insyaallah mah iya urang eta kitu amdan muta'ab midan ngahaja we mah doa ngahan ngan anu hadir di dia mah doang kabeh ge atuh awal waktu salat bahkan kami maka can waktu gesok geus salat can waktu mah nya tumuan waktuna bae ulah ku sampai daekan kami mah neuk hijrah cenah kalakuan neuk daekan ibadah kuring dohor jam 12 11:30 geus salat aya batasan waktu kabeh ge nya adapun salat sunah mangga dina waktu haramah gitu. Jadi coba hisab diri urang engkena qopa hisabuhu hisaban urang di alam akhirat bakal diringankeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jeung saterusna wa hadara hadir timbul nanu hadir jawabuhu seluruh pertanyaan-pertanyaan nu bakal diajukeun ku malaikat di alam akhirat ka urang eta jawabana jol-jolan daratang sorangan doang nu ceramah mana eta nu ceramah sok ngapalkeun telok naon torojol bae keur ngomong omonganana timbul kana otakna dararatang sorangan ngeceblok bae teureun-eureun mun meunang ngapalkeun mah moal basa buku sajam setengah lain ngapalkeuneun jol bae disebutna ilafat wa ilham
Dararatang eta omongan. Urang ge di alam akhirat ditanya teh ku malaikat, jol bejawab. Itu. Syarat dirinya kudu daek ngahisab diri waktu kehirup di alam dunya. Maknya geus ngahisab diri urang banyak, ulang ngahisaban diri batur ha. Urang molosok ngandeleuan diri batur ngarilan diri sorangan bae. Geus batur-batur urang. Adapun amar ma'ruf ngajak kana kabogusan kudu, nyare kana kagorengan kudu. Ngeun ulah sampaikeun urang mah mikiran kalakuan batur, mikiran kalakuan urang bae. Batur tadek ibadah nu penting urang geus ngajak geus